akang mah can ngarti ieu teh. Naon ari wahyu, malaikat, neraka, sawarga, akang mah can paham rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo dulur-dulur atrapi sobat-sobat ngador urang enak tepang deui sareng nama itu Kang Iman Nugraha. Iman Nugraha, Kang Iman ya salah sawios pemain di Ringkang kelompok Gumiwang. Sandiwara Ringkang Gumiwang. Eta teh nyana cariosna teh Subang Larang. Nuhun Putri Subang Larang. Putri Subang Larang. Akan berperan sebagai naon teh Kang? Abdi peranna teh janten amuk murugul. Mohon. Kalersan pami amuk murugul teh salah sawios hiji raja oge Kang. Hiji raja oge. Mohon nanging sanes raja Tatar Sunda sedayana. Mohon Gitu. Janten pami ieu mah raja Sunda abdi teh ieuna ka pi adina gitu lah. Kapi adina. Ieuna mah pami Kapirayana silsilahna silsilahna. Mohon gitu. Janten aya deui teh adi abdi nah nyaeta nu ken nikah ka Subang Larang gitu. Tas salami proses ieu Kang aya kendala-kendala tanapi naon sih nu rada sesah di peran ieu. Pami sesah mas nya bahasa kan Bahasa. muhun leres bahasa ieu teh pami saur pupuh abdi mah nganggo sastra oge gitu. Janten aya sastra oge di sastra Sunda aya bahasa-bahasa siloka meureun kitu nu emang Rada sesah ngucapkeunana gitu rada karena sesah. kirang akal jarang dieukeun jarang leresna sastra gitu teu sadi dinten nyarios gitu. Jarang dilarapkeun. Mohon jarang dilarapkeun leres-leres gitu bisa. Tapi eta terus digali ku Kang Iman. Mohon leres abdi sata acan nama mohon da acan biasa kan bahasa Sunda gitu. Gitu. Janten di ka lebet ka Padepokan Sandiwara Sunda diajar deui bahasa Sunda, diajar deui nya anggah ungguna jeung sajabina gitu. Janten Laras. mulai dari nol pamisaur Pertamina. Aya sponsoran? Oh iya. Aya sponsoran. Eta mah pom bensin. Pom bensin lah gitu. Laras. Mohon gitu. Terus pami dina gerak kata nepi aya teh. Mohon aya oge gitu kepat panginten jiga baksa nu kararitu nu Kedah apalnya. mohon abdi oge rada kagok gitu. Lantaran abdi kan sanes penari gitu, jantan kedah. Tapi kedah biasanya. Kedah gitu salah sahiji sanes syarat pangintennya nu kudu aya lah Kedah aya. Wajib eta Pak. Wajib mungkin tan gitu. Jantan sepertosin aya konteks sareng penjahatna raja beureman gitu pami di wayang mah gitu. Mohon raja Pak. Nah, kedah aya kepat baksa jeung sajabina gitu lah. Seminari pangintennya ieu Itu nama. lumayan rongkah oge nya Kang Iman nya. Wah, lumayan. Selain acting, Leres. kedah terus tata bahasa tadi nu sastra. Leres. Terus gerak. Gerakna oge leres. Pasti dinya pami urang hilap di Allah kumaha. Biasa nama sok improvisasi gitu. Improvisasi jantan nyaeta kedah seueur kosakata nu nya ayeuna mah aya pami saur nya pupuh mah cenah bahasa barudak ayeuna mah kamalayon gitu asa kahyon abdi hilap deui jantan dicampur-campur bahasa teh gitu. Bahasa Sunda bahasa Indonesia. Ari aku mah tadi ti Soledad. Nah, sepertos gitu. Sepertos rarawan. Rarawan lah eta nginten gitu. Jantan aduh tina nya basa meureun Kang anu ieu nama ya seueur panginten pami non kendala ti nya ti abdi nama eta panginten kan beda cerita, beda carios, benten oge ieu na teh. Mohon kadang janten bodor abdi ge, kadang janten ayeuna serius gitu. Mohon Kabula kabale leres tah gitu. Hebat. Tapi salami proses sandiwara aya teh naon sih kendala-kendala atau suka duka we? Pami suka duka suka nama panginten dibayar eta meureun suka meureun eta ge nya panginten. Eta kan suka. Terus kalersan abdi ge hobi pangintennya kan. Mohon dina hobinya. Mohon leres.
pamiduka nama panginten pamitai penonton kan gitu eta meureun duka nu aduh lebar gitu mang lebarkeun Laras. pami nya ayeuna di kota Bandung manginten sandiwara Sunda nu masih keneh ngadeg meureunnya nu masih keneh Teseurnya. nuhun teh seueur gitu Ya salah sawiasna nu memang tos sepuhnya. nuhun Kaitan leres sangat sepuh Kang Gumiwang. leres Tah Kang Iman ayeuna mah urang misalna ajakan kanggo generasi muda supados mika cinta deui kana sandiwara Sunda. nuhun ka sadayana hayu urang ngamumule deui salah sawios seni no ieu teh seni orang Sunda pangintennya sandiwara Sunda longser sareng sajabina hayu urang mumule deui hayu urang kembangkeun deui pangintennya perkembangan teknologi teh kedah dibarengi panginten budayana ge tong dugi ka teu aya gitu kan gitu hayu urang rojong nonton sandiwara Sunda Ringkang Gumiwang nu pasti moal ngecewakeun lah kan Ya, nonton mah gitu panginten da nya pami sanes orang Sunda, pami sanes generasi-generasinya nu ayeuna nuku ayeuna Ringkang Gumiwang perjuangkeun teh ieu salah sahiji meureun Kang salah sahiji budaya ataupun seni Sunda kumacarana teu pareum nya ieu urang ngajak Tah nya anak-anak mudana gitu nya supados wanohnya. supados wanoh gitu karena namina teh senina gitu Seni sandiwara ya. leres gitu Atur nuhun pisan Kang Iman. Mangga. Kang Iman mudah-mudahan sing lungsur langsang. Amin, sing lancar amin, ya. amin. Mudah-mudahan nanti sandiwara Ringkang Ringkang Gumiwang Gumiwang. teras nanjeur. amin Wilujeng sok ke urang ninggal kumaha Kang Iman gerak-gerak ieu nya. Uhun, kieu ninggal pahlawan gitu Pahlawan dan lara aya hiji penjahat pokoknya nama surprise penjahat ayanya. aya penjahat surprise Kang Atur nuhun pisan mangga Kang. Kang mangga Sukses mangga. sukses. amin Gitu. Ega pati, ega! Ajakan batu, adu kelompok tiga jeung kaula. Jadi, ajulah! Satu marah satu